bakal turun Imam Mahdi. Memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula. Kuari geus bukti ulah sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji. Nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah, tetangga jeung tetangga, geus silih bunuh bakalna teh. Di mana engke gereja geus aya unggal lembur, urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Dihalangan ku baha bae ge lantaran nya nu boga taneuhna, nya nu ngabangun imahna, nya nu ngabangun gerejana. Sumarekon gereja wah luar biasa. BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di Lulus sekrepna pohara jasa. Mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat. Bupati tanda tangan gereja insya Allah jadi suluhna, pengikutna tuh jadi panghurung lah. Si gade Mahdi al-Muntazar kula nek nyaritakeun ilmu Kangjeng Nabi kahareup tasanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun, da Imam Mahdi turun di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya tidinya kakarak ngaku didinya lah nyana berjuang kerbejehna mantep berjuang turunlah Dajjal. Dajjal mah matana sabelah nama nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu henteu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah teu nurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya poh kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun kahareup bakalna begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal. Nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium itu atau tahun itu kuari mah meureunan geus bangsa aya 6 miliar lah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal. Nah ya sing hade beres Dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa? Di Palestina, pas di Masjidil Aqsa, di Babludin, tidinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat, ngan tedaikeun jadi imam, tetap mengimaman Mahdi. Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah. Nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal. Tadidinya engke bakal aya dabah teh hewan kira-kira bangsa segede himar lah eta dabah teh eta dabah teh hewan sukuna 4 biasangan celina rancung dia nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Dabah ye ngeri na kumaha ye eta dabah mamawa tongkat begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh jelema anu bakal pinarakaeun aya mereka dina kafir sanajan make jilbab kafir mah kafir bae sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh plak jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah
kajen teuing kuku bage geus kitu bae tah mah ieu nu bakal ye lantaran urang dia mah teu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres dajjal engke bakalna nah aya seuneu ti adan ti ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dieu ka kitu Yordan terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok seuneu bakal terjadi seperti itu kuari mah kakaraknya seuneu aya olahraga teh seuneu naon gara seuneu naon tuh dasar osok nonton buat pemainnya nyana buat asana nyana kana rakaat heula tah seuneu tak geus beres seuneu tak kakarak engke bakal aya panon poe di jieu ti kulon asal panon poe geus ti kulon pan biasana tewetan surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat ndek muncul teh ditahan teu meunang cek Gusti Allah panon poe endet-endetan maksa panon poe ditahan ku malaikat teu meunang saat ieu mah 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon teh muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus didinya geus teu bisa tobat sasaha tutup lawang tobat nih tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geran neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jilid lalagan tanda-tanda geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong cak Kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon kuari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon ayo suara pangeran mantak aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibono